warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sunda Wilujeng tepang deui sareng abdi Rifanul Alfia di channel YouTube Rifanul Alfia. Oke, dina dinten ayeuna abdi hoyong sharing deui sareng Baraya Sunda, hoyong diskusi deui sareng Baraya Sunda perkawis bahasa Sundanya. Sapertos biasa kitunya abdi mah di dieu mukana forum diskusi sanes abdi bade ngajarkeun atanapi sanes abdi bade ngawuruk araranjeun dina bahasa Sunda kitu da abdi ge saler sama tegaduh background belajar bahasa Sunda anu secara formal gitu. Cuman abdi mah ngarumaskeun abdi orang Sunda gitu, janten hoyong ngamumule bahasa Sunda supados bahasa Sunda ieu teh teu kakikis ku zaman. Tasa-tasa lebet kana videona tong hilap di subscribe heula, nu teu acan subscribe. Oke, tong hilap di like video abdi. Oke, tong hilap di share ka sadayana media sosial supaya sadayana tiasa diskusi babarengan dina channel ieu gitu. Tadina video anu ayeuna abdi hoyong ngajelaskeun, abdi hoyong ngadiskusikeun perkawis kecap panganteur dina bahasa Sunda. Janten dina bahasa Sunda teh aya nu namina kecap panganteur, anu pami ditranslatekeun kana bahasa Indonesia nyaeta janten kata pengantar. Tapi kata pengantar atau napi kecap penganteur dina bahasa Sunda mah sanes kata pengantar sapertos anu aya dina bahasa Indonesia. Kan biasanya pami kata pengantar dina bahasa Indonesia mah anu panjang lebar geuningan kata siga kata pembuka gitu. Tapi di bahasa Sunda mah kecap pengantar teh nyaeta kecap atau napi kata anu janten panganteur hiji kecap gitu. Ngertos sih? Janten eta teh perasa anu diangge kangge ngajelaskeun si kata kerja gitu atanapi kata sifat gitu. Tah langsung we kana contonanya. Contohnya teh nyaeta aya am dahar. Tah si kata kecap panganteurna teh nu mana nu amna. Tah dahar teh nyaeta kecap pagawean atanapi kata kerja gitu dina bahasa Sunda. Terus aya oge brai caang. Tah si kecap panganteurna nu mana sih? Anu braina. Tah nu caangna nyaeta nunjukkeun kata sifat dina bahasa Sunda. Caang teh nyaeta terang gitu atau muncul cahaya gitu. Nah, kecap panganteur ieu teh dibagi janten dua bagian. Anu kahiji aya kecap panganteur pagawean, anu tadi contohna am dahar teh ya, sareng anu kadua aya kecap panganteur sifat atanapi kaayaan. Anu tadi dicontohkeun brai caang teh gitu. Saleresna seueur pisan jurnal-jurnal anu ngabahas tentang kecap panganteur secara detail. Abdi di dia bade nyebatkeun contohna wae kitunya moal ngajelaskeun kecap panganteur teh naon dugi ka jentre moal soalna bilih lepat kitunya da seueur keneh nu jarago nu arahli engke tiasa komen di handap kecap panganteur teh naon gitu. Tah abdi mah saterang abdi mah mung sakitu kecap panganteur teh dibagi dua. Kecap panganteur teh nyaeta prasa anu nganteurkeun atanapi anu disimpen sarta acan kata kerja atanapi kata sifat dina bahasa Sunda. Tah kecap panganteur ieu teh biasana dicandak tina pergerakan atanapi suara. Sapertos misalna am dahar, janten am teh maksudna teh ngalebetkeun sesuatu atanapi ngalebetkeun makanan kana mulut gitu. Am dahar nah gitu. Janten kecap panganteur teh biasana dicandak tinu suara sama model blug blabuh. Nah suara jatuh itu kan blug gitu ya istilahnya, kedengerannya. Nah kalau misalnya am itu kayak gerakan kita memasukkan makanan ke dalam mulut gitu. Oke, langsung aja karena contohnya sakitu wae penjelasan tentang kecap panganteur nama. Ayeuna urang langsung karena contohna anu tos biasa aya dina kehidupan sapopoe gitu atawa anu aya di lingkungan arurang sadayana. Anu kahiji nyaeta aya berebet lompat. Tah contoh dina kalimatna teh kumaha? Basa arek nyokot motor maling teh jor berebet we lompat dasieun ka tewak. Nah, jadi di situ tuh berebet lompat itu maksudnya itu lari dengan cepat gitunya. Janten basa rek ka tewak, basa rek
maling motor, maling teh jual berbet we lumpat da sieun katewak. Nah gitu. Nah biasanya juga si kecapangan itu di tengah-tengahnya suka ada kata tambahan kayak misalnya we apa teh apa mah apa pokoknya yang gitu-gitulah, berbet we lumpat, gerak dahar. Nah biasanya ada gerak gitu, jadi nggak jarang sih yang langsung dahar, paling yang itu tuh dug sare. Nah gitu. Jadi memang suka ada sisipan lagi di tengahnya gitu, berbet we lumpat. Tapi suka ada juga yang langsung berbet lumpat gitu. Itu mah cuman opsional aja atau tambahannya aja gitu. Nah jadi bahasa Indonesia. Jadi gitu. Puntennya pami misalnya nyariosna campur-campur soalnya rada susah oge ngajelaskeunna pami pure bahasa Sunda mah gitu. Baca. Nah terus aya dug sare. Tah dug sare teh biasana diangge kangge misalnya bade bobo tapi di piwarang yang angga bobo gitu. Janten pami dina bahasa Indonesia mah biasanya disebat dug sare teh langsung tidur atau langsung tertidur atau langsung tertidur dengan lelap gitu. Contoh kalimatnya kumaha sih? Misalnya kayak si Aama balik gawe teh joldu gue sare bakatku capek meureun. Nah gitu, jadi joldu gue sare gitu. Nah itu tuh jadi dia tuh maksudnya itu langsung tidur gitu, jadi langsung bobo we jalmi eta teh gitu karena kecapean gitu. Tah teras aya oge cikikik seuri, cakakak seuri, eureuleu teurap, geleser maju, rabat nyarita, beledug bitu, belenyeh imut, breg hujan, blug labu, bray caang, bray muka. Terus aya oge brol ngajuru, gaplok nyabok, gek diuk, rewek ngajerit, aya gewewek nyarekan, geleber hiber, ya habek neunggul, jol datang, jug nangtung, cerki ih. Terus aya oge kata kerja anu benten gitu, si kata si kecapanganteurna teh sapertos bek dahar sareng dahar. Eta maksudna masih sama-sama kangge dahar atanapi makan, jadi bek atanapi eta masih sama-sama karena dahar tujuannya. Terus aya kecok macok, terus aya celengkeung ngomong. Terus sakitu aya pangintinya contohna hapunten pami misalna bahasana campur-campur, pami misalna aya nu benten misalnya teh nah nyarios Sundana kitu. Abi ngainfokeunnya abi di dia orang Bandung, Bandungna Bandung Selatan. Di lingkungan abi mah memang nyarios bahasa Sundana siga kieu karena unggal lingkungan unggal daerah oge memang benten-benten. Abi oge di Ciparai benten-benten eta sa desa-desana teh dina bahasa atanapi logat atanapi dina katana teh memang sok aya nu benten. Janten tong aneh pami misalna bahasa Sunda seueur kitunya seueur pisan karena memang sa kecamatan oge tiasa benten-benten gitu. Tong ayeuna ih nah bahasa Sundana kitu nya karena memang di lingkungan simkuring mah memang saperos kitu nyariosna saperos kieu gitu. Seseueurna gitu. Oke, hapunten pisan kitu pami seueur nu teu kahartos tapi mudah-mudahan tiasa ngabantosan kanu nuju diajarna sareng mudah-mudahan aya nu ngoreksi pami abi lepat tong diantep. Oke, sakitu wae nih dina video dinten ayeuna. Hapunten pisan, hapunten anu kasuhun. Mugi-mugi tiasa ngabantosan, pokona mah mugi-mugi tiasa janten manfaat kangge sadayana. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.